Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallallahu ba'dukum 'ala ba'di bima anfaqu fi amwalihim qasalihatun qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina ieu kesempatan urang jelaskeun dina poin anu kadua nyaeta tentang kewajibana istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallallahu ba'dukum 'ala ba'di wa bima anfaqu fi amwalihim fasalihatun qanitatun. Ari awewe anu saleh teh nyaeta anu nurut ka Gustina nganu harti nurut parentahan agamaana, nurut oge ka carogena dina sagala rupa parentahan carogena dalam tanda kutip anu teu dilanggar teu dilarang ku hukum syara. Jadi kewajiban istri taat ka carogena oge taat ka Gustina. Diriwayatkeun ku Anas bin Malik dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'ata idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farziha tadkhulu min ayyi babin sa'at min abwabal jannah. Di mana-mana awewe salat kana 5 waktu, puasa dina bulan Ramadan, ngaraksa kana parjina, taat ka carogena, mangka eta awewe bakal asup ka surga dina lawang panto mana wae karep eta awewe. Jadi kewajiban istri taat ka Gustina jeung taat ka carogena, tapi dalam tanda kutip lamun anu teu bertentangan jeung hukum syara. Ari dititah maksiat mah awewe ulah nurut. Fasalihatun qanitatun hafidhatul lil ghaibi, jeung ngaraksa dina nalika salakina ghaib. Harti ghaib di dieu teh aya tapina eueuh tapina aya. Contona seperti salakina keur usaha, aya anu usaha balik saminggu sakali, aya anu sabulan sakali, bahkan ari anu di luar negeri mah bisa tahunan. Tah dina nalika salakina teu aya teh awewe teh kudu bisa ngaraksa kana kahormatanna. Pil malika wa nafsiha, kana harta nu kapimilikna jeung kana badanna, hartina kana kahormatanna. Sabab riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, al mar'ata solihat, ari awewe anu soleh teh
Inadorat ilaiska syarotka di mana ningalikeun salakina eta ngabungahkeun. Wa hafidhat farziha jeung ngaraksa kana laranganana kana kahormatana. Wa in gibta anha pil malika wa nafsiha jeung ngaraksa kana badana jeung harta anu kapimilikna. Jadi kewajiban istri ari awewe anu saleh mah inadarat ilait kasarotka di mana ningalikeun salakina eta ngabungahkeun. Wa hafidat farziha jeung ngaraksa kana farzina. Wa taat jauh-jaha jeung nurut ka salakina. Wa in gibta anha pil malika wa nafsiha jeung ngaraksa kana hartana anu dipimilikna jeung ngaraksa kana kahormatanana. Jadi awewe anu soleh mah ketika salakina datang teh sok ngabungahkeun. Ulah mah ari mawa duit mah bager, ari teu mawa duit mah nyarekan lak-lak dasar, nyarekan murubul kostai embe. Tapi lain gitu, sabab lalaki anu usaha boa di tempat pagawean nama di marusuhan ku batur-baturna atawa dicarekan ku dununganana. Jadi ketika mawa duit saeutik atawa gede ge kewajiban awewe tetep ngabungahkeun. Ulah nepi ka ada uang abang sayah, nggak ada uang abang payah. Lamun konsepna kitu mah sarua jeung awewe nah wanita tuna susila aya duit bager naon oge dibikeun eueuh duit mah moal daekeun sarua jeung nu kitu. Tapi istri anu solehah mah tetep manehanana naha moal duit saeutik atawa loba ge tetep ngurus, tetep bager, tetep ngawulaan ka carogena gitu. Jadi selalu ngabungahkeun salakina. Setiap ningalikeun salakina teh ngabungah, mana balik capek pamajikan teh ngabungahkeun aduh geunah gitu kan. Tapi lamun misalna mau coblak nyarekan waduh gitu. Ta jadi awewe anu saleh mah di mana ningalikeun carogena teh sok ngabungahkeun. Inna dorot ilait kasarotka wa in amarta atau atka jeung nurut ka carogena di mana salakina boga kahayang umpama teh mah dina poe ayeuna teh hayang dahar jeung opor pangyieunkeun, hayang daang jeung empal pangyieunkeun, dalah jeung naon wae pangyieunkeun asal mere duitna. Ai teh mere duitna mah atuh naon anu kudu dijieun da kudu di modalan kitu nya. Jadi nurut eta awewe teh ka salakina di mana lamun dititahna lain maksiat. Hafidatul lil ghaibi non tadi teh inna darat ilait kasarat a wa in amartaat wa in amarta ata'atka wa in gibta anha pil malika wa nafsiha jeung ngaraksa kana hartana. Maksudna ngaraksa kana hartana teh ulah sampai gaji sabulan beak saminggu hayu dihumbar hambur dibelikeun kanu teu pararugu ari salaki nepi ka bengek usaha ngala duit keur melaan anak rabi. Tapi awewe kudu bisa ngaraksa pilang bara atau ti dibere ti mimiti dibere artos teh nepi ka dibere deui teh kudu mahi gitu. Jadi ulah rasa manes aya ieu salakin usaha. Jadi kudu ngaraksa kana harta nu dipimilikna jeung ngaraksa kana farzina, ngaraksa kana badana, ngaraksa kana kahormatana.
ulah nepi ka lalaki eueuh teh ngampihan lalaki anu sejen. Tah awewe nu kitu mah lain awewe lain awewe picontoeun, lain awewe turunan anu hade. Awewe nu kitu mah kudu dipiceun gitu. Tuluy salajengna nyaeta hafidallah jeung nurut kana parentahan Allah anu sakumaha kawajiban awewe teh nurut ka carogena. Bahkan aya hiji riwayat di zaman perang, di zaman Kangjeng Rasulullah nyaeta perang melaan agama, aya hiji pamegat, hiji istri anu pamegetna bade mangkat berjuang jihad. Eta pamegatna teh nyarios ka istrina, ulah kamana-mana anjeun sehingga kaulah datang deui ka anjeun. La takhruzi min hadzal bait, ulah kamana-mana anjeun sehingga kaulah balik deui ka anjeun. Tuluy pamitan eta salakina teh ka awena, pamitan berangkat tah. Nepi ka kaulah datang deui ka anjeun, kecuali lamun manehanang datang deui tah mangga eta mare kaluarge gitu. Sanggeus kitu salakina mangkat aya meureun sapoe dua poena datang keluarga ti kolot istrina anu ngawartosan nyaeta hiji utusan. Eta utusan teh ngawartosan bahwa sepuhna teh teu damang, bapana eta awewe teh teu damang. Ecek eta utusan teh nyai tingali atuh itu bapa maneh teu damang, bapa maneh udur, besi ponok umurna tingali ka ditu. Cek eta awewe, hapunten bibi abdi teu tiasa da caroge abdi ngawagel. Sanes teu hoyong ningalin janten sepuh teh, tapi caroge abdi teu ngameunangkeun kaluar. Cek si bibi eta teh ari entos kumaha atuh heula ayeuna mah kieu. Bibi wayahna pangmendakeun Kangjeng Rasulullah, laporkeun ka Rasulullah kumaha abdi kengeng apa henteuna ningali anu janten sepuh. Terus eta utusan teh mangkat mendakan Kangjeng Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab aya pikir saeunaon saur Kangjeng Rasulullah. Bade ieu naroskeun Gusti, nah itu aya hiji istri, aya hiji budak, kolotna teh teu damang, diwartosan supados ningali ngalongokan janten sepuhna bisi ponok umurna, tapi carogena ngawagel. Omat-omatan teu aya di bumina mangkat nuju jihad. Ngawagel eta istri teh sanes teu hoyongeun, tapi anut nurut kanu janten carogena. Dawuhan Kangjeng Rasulullah, utto'i jaujaki, kudu nurut anjeun ka caroge anjeun. Nepi ka dina balikan anu sejenna ge nyarios kitu. Jadi kudu diturut ucapan salakina gitu. Terus eta awewe nya pamitan ka Kangjeng Rasulullah, terus mendakan deui eta awewe nyarioskeun bahwa teu kengengeun kudu nurut ka carogenya. Akhirna eta awewe sedih, da ka kolot sorangan. Sedih sanes teu hoyong atuh utusan eta balik deui ka tempat asalna. Teu lila aya sababaraha poe teh balik deui eta utusan teh mendakan eta istri eta awewe anu ditinggalkeun ku carogena teh jihad. Teras nyarios deui nyai itu tingali bapa maneh geus ajal, geus maot. Piraku anjeun ayeuna moal ningali dina panungtungan, sanes teu hoyong ningali bi da saha nu teu nyaah kanu janten sepuh.
tetapi caroge abdi ngawagel teu meunang kaluar ka mana-mana. Cobi ayeuna ku ibi pendakan deui Kangjeng Rasulullah manawi ayeuna makenging da bapa teh tos teu aya. Tuluy eta mangkat deui eta utusan teh mendakan Kangjeng Rasulullah. Sami wae jawabana utu'i jaujaki kudu nurut anjeun ka caroge anjeun. Nya dicarioskeun deui ka eta istri akhirna sedih luar biasa eta. Awewe eta budak dina kolotna ningakeun kitu bisa ningali. Lain teu hayang dan nurut ka carogena teu meunang kaluar. Akhirna atuh utusan eta balik deui ka asalna atuh kolotna di kulasara sakumaha biasa dikurebkeun. Sedih eta awewe eta budak. Ti mimiti gering nepi ka maotna teu bisa ningali. Lain teu hoyong ningali teu lain teu hoyong ngalongok da geus amanat carogena ulah ka mana-mana. Teras gancangna carita aya kana sababaraha poena dongkap carogena eta awewe dicaritakeun sadayana. Tos anu kajadian tumiba kana dirina. Santos kitu ragem duanana mendakan Kangjeng Rasulullah. Dipendakan Kangjeng Rasulullah uluk salam ka bumina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gusti ieu teh naon hikmahna ka abdi. Sepuh abdi teu damang nepi ka ngantunkeunana abdi teu tiasa ningali. Teu tiasa abdi sanes teu nyaah kanu janten sepuh. Dawuhan Kangjeng Rasulullah anjeun teu kudu sedih. Sabab parantos dongkap ka kaula malaikat Jibril bahwasana kolot maneh teh ayeuna ditempatkeun di tempat anu dimuliakeun, di tempat anu dipikaridho ku Allah. Kusabab katakwaan maneh, kusabab kataatan maneh ka caroge maneh. Heug lamun maneh aya harita mangkat ningali atawa ngalongok meureun bapa maneh cilaka tah jadi bapa maneh ditempatkeun di tempat anu dipikaridho ku Allah teh sabab geus dianggap berhasil atawa sukses ngadidik anjeun nepi ka jadi awewe soleh. Teras kitu eta nya bunga nya sedih gitu, jadi campur aduk eta awewe teh bungahna aya kolotna salamet ditempatkeun di tempat anu dipikaridho ku Allah, sedihna da balum ka kolotnya kitu nya deudeuh komo ditinggalkeun anu terakhir teu tiasa ningali. Tuluy eta awewe jeung salakina teh pamitan ka Kangjeng Rasulullah marulang ti dinya. Tah kajadian ieu bisa ditingali bahwa kataatan istri atawa surgana istri teh aya dina carogena. Surgana istri teh aya di carogena. Ku kituna awewe anu soleh mah bakal taat ka carogena selama eta lain dititah maksiat. Jeung pelajaran kaduana pikeun urang ayeuna bahwasana setiap kajadian anu katingalina goreng ulah gampang suudon. Nya lamun dina kahirupan nyata mah mana teuing meureun urang lembur eta budak ti gering nepi ka maotna teu dongkap-dongkap teu nempuan-nempuan acan budak teh doraka pasti karitu pemikiranana. Tapi kenyataanana justru eta budak anu bisa nyalametkeun bapana. Tah ieu pelajaran kaduana pikeun urang ulah gampang monis, ulah gampang boga pikiran goreng. Tah anu sakitu anu kapihatur muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.